Dongeng bahasa Sunda. Sasakala gunung tampo mas. Kacaritakeun gunung gede anu aya di Sumedang ngaluarkeun sora pohara pika keungeunana. Sorana ngaguruh. Tina puncakna kaluar haseup campur lebu anu hurung. Ieu gunung kawas-kawas arek bitu. Rahayat Kabupaten Sumedang harita pohara rareuwaseunana. Kumaha balukarna lamun eta gunung gede bener-bener bitu. Teu kacatur saha anu jeneng Bupati harita. Ngan eta bupati teh pohara toek sana ka rahayat. Wedi asih sarta bijaksana. Atuh sanajan can kalaporan ge anjeunna parantos uningaeun kumaha tagiwurna rahayat. Anjeunna teras ngemutan sangkan bisa nyalametkeun rahayatna. Ku pangjurung kanyaah ka rahayat tea. Anjeunna teras nyepi di hiji kamar seja mujasmedi neda pituduh ti para dewa. Susuganan ku jalan kitu anjeunna tiasa mangadep ka Yang Tunggal. Dipasihan pituduh pikeun nyalametkeun rahayatna. Ku cengeng-cengengna nu mangadep. Alhamdulillah maksad Kanjeng Bupati tineukanan. Dina hiji wengi Kanjeng Bupati ngimpen kasumpingan hiji aki-aki. Eta aki-aki anu nganggo anggoan sing sarua bodas teh. Pok sasauran anca pisan, putu eyang anu kasep. Eyang geus terang kumaha kabingung hidep. Eyang hayang mantuan sangkan rahayat hidep bisa lepas tina kahariwangna. Eta gunung kudu ditumbal ku keris pusaka kagungan putra dalem anu dijieun tina emas. Poma hidep ulah dek ngoretkeun. Tah sakitu bae ti eyang. Sabada sasawuran kitu eta aki-aki teh les bae leungit tina impenan Kanjeng Bupati. Satampina eta ilapat enggal bae Kanjeng Bupati kaluar ti kamar sarta teras nyandak keris pusaka. Enggal anjeunna angkat ngajugjug ka puncak gunung gede. Rurusuhan da sieun bitu manten. Najan rahayat anu keur bingung nyaksian Kanjeng Bupati angkat ka puncak gunung mah teu tegaeun ngantep. Bring bae naluturkeun. Sadugina ka puncak gunung gede Kanjeng Bupati teu talangke. Ngan lung bae eta keris teh dialungkeun kana kawahna. Rahayat anu tadi naluturkeun ngan bati colohok. Da eta keris teh estu kageget pisan Kanjeng Bupati. Barang eta keris geus dikana kawahkeun. Jep saharita sora anu ngaguruh pika keungeun teh jempe. Lini anu geus lila karasa harita mah teu karasa naon-naon. Sabada leungit kagetna
timbul kabungah rahayat teh. Gerbae surak bakat ku atoh sarta tuluy sumujud ka Kanjeng Bupati tanda nganuhunkeun. Sakabeh rahayat ngaikrarkeun seja satya satuhu ka anu ngaheuyeuk dayeuh. Eta maksud kasatiaan rahayat teh ku Kangjeng Bupati ditampi kalayan dareda. Bakat ku bingah manahna lantaran bisa nyingkahkeun balai. Bingah lantaran bisa nyalametkeun rahayatna. Tah nya ti harita pisan eta gunung katelah gunung tanpa emas anu saterasna robah jadi gunung tampo mas. Ayeuna mah teu pikasieun, malah mun pareng poe prema sok rajen di jarugjugan nepi ka puncakna.